Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Saperti biasa, dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan legenda maung jeung sumur kolot. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan legenda maung jeung sumur kolot. Sumur legendaris aya di tengah palataran. Sakabeh tembokna ditutupan ku lukut. Warna hejo poek jeung katingal baseuh ngagambarkeun atmosfer anu mistik. Tangkal deukeut jeung padet akar ngagantung. Ngan ngarasa jadi sepi. Meureun salila abad maranehna tetep jempe. Panon poe lalaunan narik cahayana. Sakedapan kuring netep sumur eta nu kolot. Sumur anu nembe muncul dina pandangan kuring. Sumur anu ngajadikeun jantung tutuduk gancang gitu. Nya disaprak asup ka ieu palataran sumur geus teu aya, teu katingali, tapi lajeng ngalaunan panginten sumur aya dimensi anu sanes. Dimensi anu beda ti indra panembongan normal. Eta teh adil yen seueur anu milarian sumur legendaris ieu henteu kantos mendakanana. Kuring ngadeuketan sumur, tingali ka jero, cahina ka tembong herang ibarat enteung, teu kenat-kenat kumaha endah pisan ieu di dieu. Kalem ngadadak sumebar ka sakujur awak, lajeng pikagumbiraeun bungah nu ngagebeg hate. Di jero cai sumur ka tembong kalangkang loba sato dina wujud cahaya saperti kalenci, gajah, kijang, celeng, orai, banteng, jarapah, rupa-rupa manuk, kijang, monyet, kuda, kebo, jeung sato sejena. Aranjeunna netep ka kuring bari seri sareng ngagebahkeun sukuna. Siga we karnaval pangintennya atuh meh-mehan cungkrang basa ngageuleuyeung maung nu kacida nyaringna. Nepi ka ngoyakeun tembok sumur. Kalangkang sato anu wujudna cahaya anu siga karnaval teh katarajang. Tuluy lumpat-lumpat ka sagala arah. Macan gagah nembongan ka tembong ambek. Kuring teh macan ambek. Ambek sabab anjeun teu ngarti kana kakejaman anu dilakukeun ku anjeun, wahai manusia. Macan nunjuk ka kuring. Ucakarna, tangtu kuring reuwas, mundur salengkah. Kuring saksi hirup nalika jalma datang ukur mawa musibah. Dina eunteng cai sumur ka tembong loba kalangkang maung. Aranjeunna ngoro, maen, ngumpulkeun. Lajeng sumping sakelompok jalma kalawan pakarang. Eta nembak kadua kolot kuring sareng lanceukna. Pikeun urang pembunuhan mangrupikeun cara pikeun hirup. Urang maehan dahar tapi manusia henteu. Aranjeunna maehan sabab tiasa. Loba dulur urang nu dipaehan, dikulitan jeung ditinggalkeun. Manusia maehan pikeun nembongkeun kamampuhna. Saprak harita kuring nu mawa dendam.
kuring maehan saha wae nu deketan ieu sumur. Dina enteng cai sumur muncung hul kalangkang sato lumpat sieun. Moning sarta tangtungna samemeh maotna katingali macan ngagelebug nyegruk nyamperkeun saha we nu di tepungan. Tuluy aya gajah nembongan sarta ngomong, kumargi teu aya anu daek ngahalangan eta mau. Maka sadaya sasatawan anu aya di leuweung ngadamel perjanjian. Aranjeunna bakal nyerah hiji kahirupan. Unggal dinten salami macan teu kedip-kedip. Macan sapuk saban poe. Sanajan terlapar, manehna bisa malas dendam. Lanjeng mucung hul kalenci anu ngomong, nepi ka pilihan dahsyat tumiba dina kuring. Tangtu kuring sieun tanpa dosa, tanpa alasan. Kedah nanggung maot anu teu dihoyongkeun. Saha anu teu pikasieun terang yen kahirupan diancam pikeun sia-sia. Kelinci imut tuluy neruskeun caritaannana. Pantuan Gusti sumping nalika abdi mendakan sumur di jalan abdi kaca kalangkang sigana nyareoskeun ka kuring naon anu kedah kuring laksanakeun. Kelinci tuluy nepungan maung, cek kelinci, apunten abdi telat macan gagah, abdi kelinci saeutik. Jadi sebenarnya urang datang babarengan jeung adina mah. Tapi di tengah jalan dicegat ku maling. Sareng adina mah janten korban. Maung anu sakujur awak jeung jiwana kasurupan amarah. Teu boga waktu pikeun mikir. Pas ngadenge beja nu ngahina, manehna langsung nembongkeun amarahna ku cara ngagorowok sababaraha kali. Tangtu kelinci ieu oyag sakuliah awakna. Tapi nasibna ditinggalkeun dina pikiran jernih. Tembongkeun mana nu maling. Kelinci lempang dina suku oyag. Hareupeun sumur nu keur nempok kaca. Tuluy eureun adina direret ka ieu sumur. Si maung langsung nyodorkeun sirahna kana sumur. Lajeng anjeunna ngagaur nalika anjeunna ningali hiji macan badag dina sumur. Tanpa pikir-pikir, maung ambek ngagerem sababaraha kali. Tuluy luncat ka jero sumur, nenggel musuhna, nenggel amarahna. Kalangkang kelinci jeung maung tuluy ngaleungit. Diiseun lalaunan ngarayap sapanjang tembok sumur. Terus kana jukut, kana tatangkalan, jeung tungtung kana liang awak kuring. Diiseun ngalir ngaliwatan hatemu pangjerona. Tah eta we eusi dongeng macan jeung sumur kolot nu geus kawentar mang abad-abad. Eta nu kuring ngagaduhan Gusti. Legenda nu loba wali kacatet dina ribuan buku bebenaran hirup. Eta ngan dongeng barudak. Nya kitu Kang, tapi eta lain dongeng barudak, tapi dongeng ngeunaan kabenaran kamanusiaan. Penjaga tangkap tukang bohong ieu, pewarakeun ka sakumna jalma. Dinten ieu bakal digantung jalma-jalma anu ngabohong. Ngeunaan legenda suci anu ku urang dihormat salami mang abad-abad. Raja amak-amak anjeunna gancan nangtung teras angkat. Poe eta kuring oge direret ka alun-alun. Sapanjang jalan ribuan jalma rame di sisi jalan. Sababaraha nanjak wangunan, tembok, tatangkalan. Nalika kuring mimiti nincak jalan, ratusan atawa meureun ribuan barang anu dialungkeun ku jalma. Endog busuk, tomat busuk,
bonteng busuk, bangke berit, tai anjing, taneuh pot, jeung naon we kabeh ngapung ka awak kuring. Tapi kuring teu ngarasa kitu pisan. Hate mah ukur muser kana cahaya nu melengkung di langit lir katumbiri. Cahaya nu jadi lalakon jalma-jalma nu endah jeung nulis puisi. Jalma-jalma nu geus ngarasa kaendahan sumur legendaris. Cahaya nu tadi tuluy dituturkeun ku maung jeung babaturanana nu ngadadak jadi deukeut kana hate kuring. Aranjana seuri ka kuring. Luncat kana sumur anjeun. Teras anjeun bakal ngarasa kumaha endahna kahirupan. Saur aranjeunna. Kuring nempol yang awas sumur lampu. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring anu ngeunaan legenda maung jeung sumur kolot. Kumaha caritaanana? Kahiburnya tinu dongengan caritaan tinu Sim Kuring anu paparkeun we. Mun ampunten bilih aya kalepatan, kakirangan tur tami dinu narasi Sim Kuring macakeun ieu dongeng. Ya hapunten dan dinu bahasana ge Sim Kuring rada kirang paham. Ya, termasuk aya campur adukan lah sareng istilah-istilah gitu. Mungnya alhamdulillah Sim Kuring tiasa paparkeun saaya ieu dongeng. Mugi weh engke dinu sesidangetna Sim Kuring macakeun deui carita dongeng anu pikeun seru gitu kanggo ngahibur pamiarsa. Mun atuh nya Sim Kuring bade pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.